Kenapa bu ngulang wae? Palusing itu. Harus sing kunaon? Kieu hirup teh perubahan pisan. Kudu usaha. Usaha ka mana? Di kaler cenah di ditu aya pananyaan aki-aki. Soang teang we geura beuh. Penasaran mah. Yuk tuh ke mana? Nah, yuk ayeuna we. Yuk. Yuk. Jangan jalan. Jalan aja. Punten. Mangga. Punten, bah ieu teh bumina Abah Gejul. Mohon raras, mangga terpecah. Kenapa Jang datang ke dari ieu ka Abah? Jadi kieu bah, ieu rerencangan bah, hoyong ngarubah nasib sugan di dieu. Aya asihan atau pencerahan. Hoyong naon Jang? Kieu bah, abdi teh hoyong ngarubah nasib. Kumaha carana? Sujang lamun Mbah bisa ngerubah nasib, meureun Mbah ge moal kieu. Tah, Mbah ge tinggal Jang. Sirah ya nu pika dibeungkeut kieu. Kunaon kitu bah, nepikeun ka dibeungkeut kitu. Eta ge pusing Mbah ge Jang. Ari sugan teh beulah bah, nepikeun ka dibeungkeut kitu teh. Mana mah kalaka heureuy nya Sujang. Punten bah. Jadi kumaha bah? Eta pisan teh ngarubah nasib teh. Timba mah kieu we Jang, lamun si Ujang aya ngarubah nasib. Aya 5 syarat nu kudu digawean ku si Ujang. Sanggup si Ujang. Naon wae kitu bah syaratna? 1 kudu daek usaha, 2 kudu jujur, 3 kudu amanah, 4 kudu daek bersedekah lamun boga milik saeutik oge. Tah kitu Jang. He bah. Anu kalima naon? Tah anu kalima mah Mbah nyandak heula primbon. Tah si Ujang lamun hayang ngarubah nasib, pilih salah sahiji primbon sakti ieu si Ujang anu bakal ngarubah kana nasib. Nah, akar main kartu bah. Ayo si anggar tuna. Mana emang kalak heureuy wae. Pilih salah sahiji di dieu, dina kartu aya tanda nu bakal ngarubah kana nasib. Hampura bah heureuy deui wae. Jadi kudu milih hiji bah kartuna tuh bisa 2. Oh hiji milihna. Oh jadi hiji wae bah. Tah na primbon sakti eta naon eta tandana? Tandana hiji 2024. Naon artina bah? Tanda hiji teh nandakeun si Ujang kudu milih calon presiden nomor hiji di tahun 2024 anu bakal ngarubah nasib jeung perubahan si Ujang. Tah kitu Jang. Nah, akan jadi pilihan si Abah mah. Karena bika dia teh aya ngarubah nasib. Buah-buah si Abah mah pendukung nomor hiji. Terbalik si Abah mah pantasan nomor hiji kabeh. Dasar Abah Gejul. Terbalik si Abah Gejul mah. Kan orang teh milih nomor 2.